Serat Rasul-Rasul pasal 3 ayat 22-23. Musa baheula ngalahir kieu. Pangeran Allah maraneh bakal ngutus hiji nabi asal ti maraneh keneh. Sakumaha mantena ge geus ngutus ka kami. Sagala kasaurna ku maraneh kudu diturut. Sing saha anu teu nurut ka eta nabi bakal dibasmi, disingkirkeun ti kalangan umat Allah. Janten eces yen kangge Rasul Petrus anu didumbuatkeun ku Bapa Musa parantos dicumponan ngalangkungan kehadiran pribadi Gusti Yesus Kristus anu parantos pupus nanggal sagarupi dosa mekelan piulang-piulang anu diteraskeun ku para rasul. Janten henteu aya hiji perkawis anu janten henteu percanten atanapi anu sapertos ragu yen Gusti Yesus teh panyumpun nubuat Bapa Musa. Tapi eces jentre dicarioskeun yen Gusti Yesus teh panyumpun nubuat Bapa Musa.